Raksa Art Production. Raksa Art Production. Sirep datan ana sawa bawane walang ngalisik
ron-ronan datan obah samirana datan sumilir kang kapiar sohamung suara ning pradangga nganyut-nganyut binarung ocehing kukila ingkang samya mencok ing waringin suwabawane para abdi karyo gemlak kemasan lan pandeh ingkang samya nyambut karyo karengnya saking pasewakan pateng carempleng emal ganti olir mantiaraga amewahi asri regeng pasewakan wonten ing pertapan banyu mudal sang weku linuhung yorsi sugi pangarti lenggah ing pringulung sineba wonten kang putra Braja Musti ing pasewakana busana maneka warana ya maneka warana Raksaat Production. tinona ing pasewakana busana maneka warana maneka warana sang begawan kesarwa lenggah ing pertapan banyu mudal lenggah ing pringulung sini pawonten ingkang putra kekasih Braja Musti lumakune lenggah Braja Musti tumungkul hamari keludat nyemah nari mga sabda ajri aningali pamoryo ingkang rama mangaden nira kersa pangandika sang begawan bopo Musti anak ama pupu janing hate syukur maneh geus aya dihareupeun ama ngan sanajan barina kitu ama terek tumanya tapi pek radio heula nuhun bagus mangga putra panjenengan Braja Musti ngahaturaken semabekti kaulan. Bok pilih bae putra lenga ing pangkuran kersara makirang tatarauh basa kirang panata cologog. Agung cukup lumur anu kasuhun jemar hampura anu ditadak kalani suhunkeun ridho panggalih ti kersa jeung rama. Masihan pangdoa ka putra panjenengan kaulan. Duh ase. Atusannya nama teu kudu dipenta pangampura tinu jadi kolot jeung pangdoa ti ama man salawasna ama tuleh namprakeun dampaleungeun ka kersayang murbawi sesa sangkan anak ama teh mulus rahayu barakah salamet pait getih pahangtulang dameureun mun sok santeun ari anak pinangih kamulyaan mah seeutik lobana ngaran nu jadi kolot bakal kababawanya para catri. Atuh jeung sajabana ti eta naon anu matak jadi sabab arat-arat disasari jiga pisan hidup teh aya nu perlu penting ka ama uleun
Atur ibu nuhun lang saketik kabingahan kersa jeung ramat tumaros ka putra panjenengan Braja Musti. Aya naon bager? Mugiara mauninga. Lain putra panjenengan bade unyuk tumaros kaula anu dina hak sareng kewajiban. Loh. Nah, geuning bet nyebut hak jeung kewajiban. Ieu teh soal naon, cu? Soal negara Pringgendani. Hari itu bawi raos nyambutan putra panjenengan Braja Musti. Anu ngagaduhan hak nyalikan si tinggil binaturata dadampar denta pinalipit ingkan jana. Iwal ti hiji anak lalaki anu wajib jali. Asakut temerenah lamun si tinggil binaturata dipasrahkeun ka hiji wanoja sanajan bari jeung dulur saluhureun upamana. Naon kakuatanana? Naon bari jeung wajibna? Soal Pringgendani mah ulah digugat. Naon sababna? Bilang bara atuh ari majeg maka dulur awewe teh anu ngan hiji-hijina. Anu wajib dipikanyaah, dipikadeudeuh, dipikewelas, dipikaasih da aya paribasa. Lalaki mah panjang lengkah, ari awewe mah pondok lengkah jeung deukeut deuleu. Sawajibna dulur lalaki sanajan bari jeung sahanapeun mikanyaah, mikadeudeuh, mikawelas, mikaasih. Atuh da teu kitu-kitu acan mah goreng kasebut. Nah, dina leresan kewajiban mikanyaah kanu jadi dulu. Mikanyaah kanu jadi lanceuk atawa mikanyaah kanu jadi adi. Anu geus ngajadikeun hak sarerea mibana rasa deudeuh welas asih kaulan. Tapi dina danget dia ana dipikir ku putra panjenengan. Asa teu aya hartina Braja Musti hirup di alam dunia tanpa nyalikan si tinggil binaturata. Asa eleh komara kudu jadi dulur. Braja Musti gagah sakti madraguna totosane bojana kulit. Elas kegagahan teu aya hartina lamun ieu kagagahan teu dipake nyekel nagara lan nyalikan si tinggil binaturata. Ulah sok ngabogaan sifat anu model kitu bagus. Panggoreng-gorengna sifat ujug jeung takabur sabab mangrupa kitu teh ria ku panggodana setan. Kagagahan kasaktian mah oge teu perlu make disebutkeun ku urang bager. Anu bakal nganilai gagah rejeung henteuna, sakti rejeung henteuna, pasrahkeun we ka balarea. Anu nyakseni kana ucap lampah paripolah malah keur ama mah ayeuna. Teu aya jalma nu gagah di alam dunya kalintang ti jalma bener. Teu aya jalma anu sakti hirup di alam dunya kalintang ti jalma jujur. Najan gagah hirup gagaba sakti kurang hati-hati pinunjul ku ilmu di bal takabur manusia mah gak bakal balik ke alam asalna. Ulah gitu bekal di dunia hartabana balik ke alam asal mah iwal kudu loba amal perbuatan ucap lampah paripolah anu hade ulah cukulah. Sing karunya ka dulur, sing karunya kanu jadi lanceuk. Uleun dina danget ieu putra panjenengan Braja Musti moal bade alangnya kumapalang demi kehormatan pribadi. Sanajan bari jeung sifat lanceuk sorangan keur diri kaula moal alangnya kumapalang. Nyatana negara Pringgendani dibikeun atuh syukur teu dibikeun ayeuna keneh ku kaula bakal dipenta. Anu harti Raksa Production Pati Braja Musti sanggup nandangan katunggaran hirup demi kehormatan nana. Rama upami bae dina danget ieu Rama bade ngawagel ka putra panjenengan. Nganu harti Rama hirup berat sabelah. Bikanyaah kasakadar Dewi Arembe anu bikanyaah ku Rama pribadi. Tapi nyata ka putra-putra anu pamaget sadayana Rama teu ngabon rasa dedeuh welas asih dina waktu ieu. Ku ejiar menengah laraya tenatin nyera. Ya tenatin nyera.
Wejiara juga ngawisma milawana solendra katon pawarsa. Wejiara menang laraya atinera Aya atinira. begawan kaisar pabarang aningali putra benu susah manah sakalangkung ngabandungan pangandikan Braja Musti lajeng ngandika ing selebat tinggalin boten kawedaling lisan anak ngepikeun kateu ngawaro kana ucap jeung kami jadi bapak deuh nepi kateu ngawaro kana kahayang nu jadi polo anak ieu nyaah teh teuing dina danget tieu upami bae rahmat teu ngawidian ka putra panjenengan kanggo Braja Musti sawios teu bade diangkeun putra taya bayan heuh ulah kasep ulah ama muarek ngawilah-wilah kanyaa arimbi anak ama hidup oge pon kitu deui ulah nyarita nepi ka lebah dinya bager teu beunang disebutkeun burung palung bodo gelo hade goreng ge anak ama kabeh ulah kasep ulah bade keukeuh rama ngawagal ka putra panjenengan ulah moal rek mikeun lamun hidup ngabogaan teh katrek ngagugat nagara pringgenan nah matemu Kakang Arimba kusaha pelayan Kakang Arimba kusaha matina Kakang Arimba mati ku Bima putra Pandawa sedangkan dina waktu ieu Arimbi lancek rai pribadi teu ngabogaan rasa lamun kitu carana mangga galih ku ama naon sababna Arimbi make daek ditikah ku Bima sedangkan Bima anu geus mere nyeri mere peurih mere lara tunggara mana ka sakabeh turunan ama pribadi anu geus kumawani ngala nyawa metik pati nyabut umur Kakang Arimba nyatana dina lebah umur mah lain manusia nu boga ase dina lebah umur mah lain manusia nu boga jodoh pati bagja cilaka angin yang murbawi sesa Rama upami keukeuh ngawagal putra panjenengan dina danget ieu bade maksa nyatana lajeng bae Raden Braja Musti konur heng pangkonan kersarama samedia tomina ing negara Pringgendani nanging bae begawan kaisar pabarang ningali putra luntak ti pangkonan-ira gejlig indit ngantunkeun pertapan maksad bade megat perlampan hengkang putra barang Braja Musti nuju aya di satengahing marga aningali nyatana ti katabihan mau ngahalangan kana pangresep Braja Musti lumam anggat kersana Braja Musti reka lajeng ia mau dicabuk sapada harita perlaya mau ngemasing pati leungit wujud mau janggelek malih wara dadia begawan kaisar anaking keneh wae bener ibadah sakti tapi sanajan barina kitu demi kanyaah ama anu jadi anak demi kanyaah kolot kahida muarek kapalang ama ayeuna ngahalangan kenapa maksudan hidup ulah nepi ka dora darpasea jeung paraya sapraptanipun dina mangsana Braja Musti lumampah atuh ye begawan ki sarpa
lajeng bae ngajantengkeun laut ngahalangan kana perlampahanana Brajamusti. Nanging bae dina danget ieu maksud begawan Kesar pangahalang-halang perlampahanana Brajamusti ingkang putra anu maksa luntak ka nagara Pringgendani bade ngagugat nagara ka ingkang Raka Dewi Arim anteu tiasa tinekanan sapanajana marga nu jadi lantaran ku kagagahanana Brajamusti dugikeun ka tiasa pulih di kajati pulang deui asa. Lajeng bae Brajamusti lumampa atau begawan Kesar pamulang di kapertapan banyu muda sapratanipun Brajamusti lumampa kebat lumaku. Raksa Production. Mangga pangresadaya Brajamusti di satanging marga patapung lawung pampruk jonghok sareng hengkang rai Braja dan talan Braja Wekalpa salajengna Brajamusti nguningakeun pamaksadan anjeunna pribadi di masa dikatang Braja dan talan Braja Wekalpa adari Andika wah aya kadalah Wadai ka mana akang teh? Dieu karena nikah sakabe dengekeun maksud kau. Ratu Galuh pucuk ungu riungan merebak nu dipibutuh silih
benying mana benying di sisi parigi mending mana mending bela kadiri marak ya wiswanmu rawuh markane pangkonan marak ya wiswanmu rawuh markan ya pangkonan ing pangapunan ingkang raka mangga ieu panersana Braja Musti patepang-patepung lawung paampruk jonghok sareng hengkang rai Braja Dantalan Braja Wekapa mangeteni rakresa pangandika Braja Musti pangandika nikrut gentem kadia macan ilang bayam metunde Brahmapati Braja Dentalan Braja Wilkapati kakang ulah kaget diri maneh dina waktu ieu lamun kakang begat perlampahan sampean di tengah jalan. wah ada kadalaka malah rai anu rowa Raksaat Production. naonan nu janten marga lantaran katingalina kurai kakang sapertos nu bendu darai matu ngadeg-deg dasok tepugu atuh kunaon ari akang hari Braja Denta entong langsung aja gede gak durang teh kudu tenang-tenang we so gitu amang atuh ka kota sampai tengah deg-deg amang-amang naon ari sieun mah nya sieun we lain naon-naon panakang maka durur teh nya akang teh kadurur dodo namun hak durur ambak-ambakan dirina cilaka da akang mah meureunna kumaha rasa nu jadi durur pikirkeun we ku sarerea